Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang teraskeun deui ngaoskeun tafsir juz amma karya Ustaz Uus Wahendar. Urang masih ngahanca surat Al-Buruj, masih ngaoskeun pangjajab sesi ka-4. Bismillahirrahmanirrahim. Pangeran kuring jeung pangeran anjeun Allah Subhanahu wa taala. Jawab nu jadi dulurna kalayan tandes. Sabada ngadenge jawaban kitu nu jadi raja langsung ngainterogasi nu jadi dulurna. Maluruh di mana asal muasal eta ajaran. Kulantaran teu kuat disiksa akhirna nuduhkeun ka budak nu dikader ku raja. Raja nalek kanu jadi budak kana king. Hidup geus dididik jadi tukang sihir sarta kiwari anjeun geus kasohor bisa nyagerkeun anu corob kusta sarta nyagerkeun anu lolong. Naha betrobah kayakinan teh Kanjeng Raja sim kuring teu rumasa nyagerkeun nu geuring anu nyagerkeun mah Allah Subhanahu wa taala. Tembal budak ngajelaskeun. Ngadenge jawaban kitu nu jadi raja langsung ambek jeung ngainterogasi asal usul keyakinan nu pasalia jeung karajaan. Kulantaran teu kuat disiksa akhirna budak langsung ditalek bari amuk. Tinggalkeun eta keyakinan serta iman lamun teu daek resikona paragat nyawa. Kuring moal ninggalkeun keyakinan kuring sok sanajan paragat nyawa, jawab si rahib. Akhirna si raja ngagusur eta rahib dibawa ke tempat ragaji pikeun dieksekusi. Di eta tempat rahib ditangkarakeun teras jegangkeun sarta awakna diragaji jadi dua bagian. Sabada si rahib dieksekusi terus giliran jadi budak ditalek seperti panalek kasih rahib serta budak oge nolak pikeun ninggalkeun keyakinanna. Budak mah teu diragaji seperti si rahib, tapi malah dipasrahkeun ka para penggawa kerajaan pikeun diinterogasi jeung dieksekusi di luhur gunung. Budak dibawa ka luhur gunung sarta nalika nepi ka puncak gunung manehna diinterogasi sarta dipaksa ninggalkeun keyakinan, tapi budak keukeuh dina pamandeganana. Para penggawa akhirna mutuskeun yen budak kudu dialungkeun ti luhur gunung layu jeung parentah raja serta nalika arek dialungkeun budakna ngadoa Allahumma ikfinihim ma syita. Ya Allah langkung Gusti bade dikumahakeun maranehanana. Sakitu heula urang ngaoskeun tafsir juz amma karya Ustaz Uus Wahendar. Qulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.